Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia hidup sadayana aya dina kaayaan sehat. Hayu urang tingkatkeun deui sumanget diajarna. Alhamdulillah, ayeuna tiasa tepang virtual sareng ibu dina pangajaran basa Sunda kelas 4. Ieu pangajaran basa Sunda teh bakal ngaguan ngeunaan pangajaran 2, materi hemat energi, anu tiasa diuninga oge ku hidup sadayana dina buku paket Midadami kelas 4 kaca 18. Kalayan nyebat bismillah, bismillahirrohmanirrohim. Urang kawitan materi pangajaranana. Sate acan ngawitan diajar, hayu urang sasarengan ngadoa heula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Lebet kana materi hemat energi. Siap? Hayu ngawitan diajar. Ibu di dieu bade nguningakeun kadena heula. Kade 3.2 mikaharti argumentasi saderhana ngeunaan salawasna ngahemat energi. 4.2 nyaritakeun eusi teks argumentasi saderhana ngeunaan salawasna ngahemat energi. Salajengna tujuan pangajaran. Sarengsena diajar materi dina bagian ieu, murid dipiharep tiasa ngartos teks argumentasi saderhana ngeunaan salawasna ngahemat energi. Sareng tiasa nyaritakeun eusi teks argumentasi saderhana ngeunaan salawasna ngahemat energi. Lebet kana materi anu kadua nyaeta ngapalkeun harti kecap. Numutkeun Wikipedia, kecap teh nyaeta wangun katatabasaan pangleutikna. Kecap mangrupa bagian kalimah anu dicirian ku ayana randegan oge mibanda harti. Ku kituna kecap teh bagian kalimah anu bisa mandeg mandiri sarta ngandung harti anu tangtu. Atanapi dina bahasa Indonesia harti kecap teh nyaeta arti kata. Nah, hidup emut keneh aya carita anu judulna perluna ngahemat energi. Nah, di dieu aya harti kecap dina carita perluna ngahemat energi. Maka hiji ngaburiak. Naon sih ngaburiak teh? Nah, ngaburiak teh harti kecapna mencar, papisah. Terus sakedapan. Sakedapan teh sakedeung. Salajengna kagiliran nyaeta kabagean. Terus silireret. Nah, silireret teh patempo tempo. Terus gideg. Gideg teh embungeun teu daekeun. Nah, terakhir kacindekanana. Kacindekanana teh nyaeta kasimpulanana. Terus di dieu ibu gaduh pancen 2. Nah, parentahna lengkepan kalimah-kalimah dihandap ku kecap anu merenah. Kecap-kecapna teangan dina kolom belah katuhu. Nah, ieu kecapna. Nomor hiji dugi ka nomor 4 heula. Terus jawabanna aya dinu katuhu, kalih katuhu. Nomor hiji ari teu dipake mah titik-titik atuh lampu teh. Jawabanna aya antawisna kendaraan alat-alat elektronik ngahurungkeun
hurungkeun pareman polusi udara cabut kasetrum. Nah, hidup kantun milih nu mana anu cocok kan kanggo ngeusian titik-titikna. Nomor 2, rek titik-titik lampu mah engke bae lamun geus magrib, ayeuna mah caang keneh. Nah, nu katilu, kade lamun tas ngahurungkeun setrikaan, dispenser atawa ngecas HP, titik-titik deui kabelna. Naon tahnya kinten-kinten eusina. Nomor 4, lamun rek make titik-titik, ulah dihurungkeun kabeh sakaligus, bisi ngajepret. Nah, salajengna aya nomor 5. Kana alat-alat elektronik atau kabel listrik mah kudu hati-hati, bisi naon jawabanna saminya. Tina kendaraan, alat-alat elektronik ngahurungkeun pareman polusi udara, minyak, cabut, sareng kasetrum, hidup kantun milih. Terus nomor 6, ari sakirana teu jauh teuing mah indit-inditan teh mending keneh leumpang atawa make sapedah, ulah haben ngandalkeun we titik-titik. Naon tahnya eusina. Nomor 7, indit-inditan teu make kendaraan teh salian ti ngirit ongkos, hitung-hitung urangan titik-titik deui. Nomor terakhir, titik-titik dina jero bumi teh dina hiji mangsa mah bakal beak. Naon tahnya? Hidup kantun milih, jawabanana dipalih katuhu. Salajengna masih aya pancen. Pancen anu katilu. Parentahna lengkepan katerangan-katerangan dihandap ku istilah-istilah anu satata. Teangan dina kolom katuhu. Ngarah ka harti, ilikan heula contoh anu nomor 1. Nah, nomor 1, kendaraan. Ya, ieu contona. Kendaraan teh motor, kapal terbang, sareng mobil. Nah, dipalih katuhu aya di dieu dipalih katuhu aya jawabanana. Gas bumi hidup kantun milih. Gas bumi, premium, angin, minyak tanah, kapal terbang, aya generator, mobil, radio, kipas angin, minyak bumi, cai, batu baterai, biodiesel, magicom, sareng mixer terakhir. Di dieu aya contohna kendaraan. Nah, anu kalebet kana kendaraan teh nyaeta motor, kapal terbang, mobil. Nu kadua, bahan bakar minyak. Nah, solar, terus naon deui 2 deui tah, hidup milihnya tina kolom anu palih katuhu. Nomor 3, pakakas elektronik. Nah, aya televisi, naon sareng naon 2 deui. Nomor 4, sumber energi anu bakal beak. Tah aya batu bara, terus 2 deui naon, mangga hidup milihnya tina kolom anu palih katuhu. Salajengna nomor 5, sumber energi anu moal beak nyaeta diantawisna panon poe. 2 deui naon milihnya. Nomor 6, sumber energi listrik nyaeta PLTA. Naon tah 2 deui. Nomor 7, bahan bakar salian minyak. Aya gas, terus naon 2 deui. Nomor 8, pakakas elektronik di dapur. Blender sareng naon 2 deui, mangga hidup milihnya. Tah rupina kitu pangajaran dina waktos ayeuna. Mugia anu dijentrekeun ku ibu tiasa dipikahartos kalayan hidup, tiasa diajar deui anu langkung daria di bumi sewang-sewangan. Hatur nuhun kana perhatosanana, hapunten tina kakiranganana. Pangajaran basa Sunda dina waktos ayeuna cekap dugi ka dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.